Huh, bingung euy. Bingung kunaon nih teh? Nya Bandungan barudak zaman ayeuna. Bobogohan teh jiga nu bebas pisan. Motoran bari narangkep jeung tunggirna teh nikah ciri euy. Oh nya, barudak zaman ayeuna mah sueuh be ka arera teh. Nyapan. Da baheula mah asa teu kitu nya Ki. Wah, ente jang zaman baheula mah. Tah, sebenarnya urang ge hayang apal. Kumaha bobogohan zaman baheula teh Ki? Yo, bobogohan zaman aki baheula mah. Karena naik motor, leumpang, ngapai jalan satapak, Ka mana eta teh? ajug-jug ke hiji lembur. Apa atuh Ki? Dikarasa capek, nah, pan aya anu diteang. Terus lamun hujan kumaha? Hujan angin, dordar gelap, kayak tempat kenyuhan. Sanajana awak rancucut, tu paduli, kacing ting. Wah, bentar. Luar biasa perjuangan akinya. Nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju. Cek naon eta teh? Anek ngelot mabar bodas anu geus moal lila ka ala. Berhasilnya Ki. Tugan teh moal gagah. Kembang teh geus aya nu boga. Karunya teuing si Aki. Balik deui atuh nya. Balik ge asa hoream. Leumpang ge asa ngalayang. Aduh, emang di awalnya kayak feeling gitu Ki, erek gagal gitu. Puguh ti kasawang ti anggalna. Ti kapikir ti tadina lamun teh bakal gagal. Hoream suci teuing. Kek. Saya pernah dengar kata-katanya. Itu mah cuma perasaanmu aja. Rungkat kasjuk.